Tak hayang kieu urang teh euy, hayang ka pantai ulin teh nih, betah pantai teh. Komo we atuh. Nah heunya di pantai lega ditinggalian teh. Angin ti kulibak teh dia mah euy. Coba ngelatih tinggi yuk. Gedinya segini loba tah. Sisianing. Melatih tinggi naon ai maneh. Pan ieu teh di laut gejuh. Mun arek ge umang meureunana di laut mah. Oh buat tuh tinggi mah nya. Ai maneh apal teh tinggi naon? Kugu eta urang ge teu apal sasebut-sebutna. Cek aing ge tong nyanyahoanan sia teh. Tinggi mah kaki 1000 gejuh. Oh, Mana anjir aya tinggi di laut. Omongeun aya maneh. ari eta itu bisa kurang deh 750 gitu 750 gitu. Da urang ngan mau 1000 ieu. Ujang bensin. Ai siapa ngomong ke naon sebenarnya? Tinggi seteh kaki 1000. Naon atuh anjing make jeung nawar sagala. Ampun aing maneh. Yang betul dibawa ke mana-mana anjir anger we musingkeun. Aing teh panak refreshing seteh jual ka dia teh. Please atuh Juy. Rek refreshing aing rek ngepreskeun otak ieu. Ampun aing maneh. Aing mantau kieu mah anjing nyaho kieu mah teu hayang aing mau maneh ka dieu anjir. Berat. Kabar gembira berat hari ini untuk mama. Naon deui wae ieu? Aya nu bogoheun deui ka urang. Astagfirullahaladzim. Terus aya nu bogoheun deui wae. Marukan atuh. Lain aya teh ti mana ieu teh helm dibalikeun kieu. Eta kunanya deui. Apaan kamari teh? Bebeja kadinya teh ka Garut. Urang teh karek balik. Oh. Anjir. Terus naon nu nyieun didinya senang naon? Kan kieu urang teh balik di Garutnya. Sok lain lain. Ya. Asa ngobrol Saksi jeung apa? nyieun orok anjir. Saksi bisu. Si ieu maka jadi saksi ka mana-mana si ieu. Saksi kuat. Naon sok naon kumaha? Ya. Balik ti Garut. Terus Beak bensin. Terus? Sup ke jero. Ngantri tah. Terus? Ningali pelayan anjir kalau lisna. Terus kumaha terus? Paham sih teh. Pas bagian orang. Ngomong naon coba. Nya teuing atuh, pan aing mah teu ngilu. Dimulai dari nol. Dengekeun. Dengekeun naon atuh teh? Naon? Ngajak rumah tangga dimulai dari nol. Teh. Anjing. Parah anjir ieu. Ya. Dengekeun. Kabehna ge kitu pagawe pom bensin. Urang ge sok ngeusian kainya. Ka urang ge ngomongna kitu dimulai dari nol ya, Pak. Kitu sarua. Nah, saingan mana? Saingan? Ngajak saingan jeung urang. Nah, jadi kana saingan anjir. Iya mah. Nah, jadi kasana saingan. Ye, prosedur ti Pertamina ti ditu nya. Prosedur ti Pertamina teh nu gawe teh kudu ngomong kitu ka pelanggan teh Kosim. Maneh mah panas, sirik pernah urang buka anyar. Sirik maneh mah. Astagfirullahaladzim, sirik cenah panas. Sing demi alek na ge teu sirik saeutik-eutik acan hegay anjir bobogohan jeung urang Pertamina ge. Teu nanaon urang mah. Ngan ku urang dia dijelaskeun ku urang memang kitu anjir didinya tong kapedean, tong kageeran. Parah anjir. Lain bogoheun, lain. Bogoheun berarti ka urang bogoheun. Lain. Bogoheun. Lain. Nah, bukan prak dikawin urang mah. Nah, dikawin urang mah. Ngabejaan ki-aki ieu kumaha anjir. Ku aing wadalkeun wae gitu ieu anjir aki-aki. Parah anjir. Punten. Mangga Pak. Aya tamu. Ngiring-ngiringan Pak. Oh, mangga Pak, mangga. Bade angkat ka motor Pak. Eta bade ka Ebah. Oh, ka Ebah. Mohon. Yang aya di Bumina. Mohon. Ngopi Pak, ngopi. Lajang. Aduh, punya salah rewas Pak. Ngiring-ngiuhan we. Lu kagungan ya? Sawah. Heureyan Pak, ieu. Sakoro yang atuh kieu mah.
luar biasa. Subur di mana tanah nanya. Alhamdulillah Pak. Geuning bapak nganggo eta. Nganggo topi kamonesan geuning eta. Mohon pemasihan Pak. Oh, Pemasihan di Kang Deli Kemonesan. sumuhun. Abdi mah hoyong pisan eta teh topi teh. Meser ge kuralang kuriling. Teu kapendak. Kumaha eta? Ieu na. Nanti carana eta meserna eta kumaha? Abdi mah kieu Pak, kan abdi teh nuju Ameng ka bumi Kang Deli Kemonesan. Oh. Nya penyenak salin Pak. Oh. Nya masihan ge. Sareng topina gitu. Bagja pisan. Mohon alhamdulillah. Mah. Biasa gaduh topi eta abdi mah sesaya. Abdi mah ngedam pisan bapak topi ieu mah. Ya resep abdi mah ngefans ka kamonesan pan. Kieu we kumaha lamun eta ku abdi diartosan. Topi nu dianggo ieu ku bapak. Diartosan ku abdi. Bapak bogohan topi ieu? Laras. Bari dipeser. Mohon. Topi nu abi. Laras. Karunya atuh Pak nu masihanana Pak. Kali mah kenang-kenangan. Nya wios atuh. Pan ai bapak mah kenal. Kamang CS nya kamonesan. Mohon. Kayak gampil atuh bapak mah. Nyungkeun deui eta napin meser. Kan ku abdi bade diartosan, ieu kan bapak gaduh artos beureun ke. Ya. Ya bapak teh sameser pan abdi mah teu kenal. Mang CS teu kenaleun ka abdi mah. Mohon. Abdi mah kenal ka Mang CS. Sok lah diartosan we, diartosan ku abdi ya. Diartosan. Sok kinten-kinten sabaraha. Karunya kadu bere tapi teu dibikeun Mak. Teu dibikeun kumaha dibikeun. Bisa kieu wae mah Pak. Bapak wantun teu kana pangaos ieu Pak. Ku abi dica. Sabaraha ge ku abdi diartosan. Tak kieu wae Pak abi mah nya da hawatos tadi nama moal dica, ieu topi teh. Kumargi Bapak keukeuh bere meser topi ieu. Geus lah. Kumaha upami 350.000. Kersa teu wantun teu Pak? Nah, murah. Sok. Tadina mah ku abdi bade diartosan itu 15 juta itu. Ku abdi teh topi teh. Ah teu kada mahal-mahal Pak. Tekeng Bapak tekeng ngahina ka abi. Anu real we Pak. Teu sanes. 70.000 Pak. Punten, sanes ngahina. Abdi resep pisan kana konten-kontena matak ku abdi bade dipeser ieu topina senajan hargana sabaraha ge. Sok abdi ieu nyanak 15 juta. Ku abdi diartosan sok 15 juta. Bapak bener. Leres. Wantun sakitu pangaos 15 juta. Piraku teu wani atuh topi kamonesan. Sok lah. di duit. Sok bae lah sok. Tapi pisahkeun eta hayamna nya. Pisahkeun. Nah, dipisahkeun. Kala. Nah, dipisahkeun. Nya dipisahkeun rada. Apa nih mah gamar tuh Pak? Mau tiasa dipisahkeun da gamar ieu mah gamar hayam. Ti Kang Deli na ge kieu Pak ieu mah. Mau tiasa. Aya eta geuningan mie ayam bisa dipisah geuningan eta daging hayamna, bubur hayam. Ieu mah lain mie ayam Pak topi gambar hayam. Nah, cak ribut ini. Nya sok atuh. Lamun teu bisa dipisah mah nya geus lah 14 juta we. Ya. Sok we lah 4 juta ge sok we 4 juta ge bayar aing. Tapi bener beli ya bener. Dibes. Sok. Dibeser. Sok Sok. 14 juta we. Nya 14 juta. Teh jeung baju. Jeung bajuna. Jadi merembet kana baju Bang. Pan eta acuk kamonesan sanes. Mun kemonesan? Nya ku abdi dipeser sareng acukna atuh da kagok topi dah hungkul mah. Atuh meureun apa kayak abdi dibuli ge balik Pak atuh teu di baju. Kumaha? Nya bae atuh pan bapak jadi boga duit. Boleh jir oge atuh. Ya, sok. Sok. Ieu 14 juta meureunan baju tah 5 juta. Total meureun jadi 10 jutaan. Sok. Sok Pak, bener ge beli. Beli. Sok lah dibeli saya. Sok. Oh, tong dibuka. Apa lagi beli? Bisi diadu eta hayamna. Kumaha lamun geus diadu hoream teuy, kudu misahkeun hayam. Dia kieu cenah. Pak. Moal diadu. Moal diadu. Gamar. Ieu mah gamar, teu hirup teu. Gamar, Pak. Kecil-kecil teh dia mah. Abi teh hade-hade ka Bapak. Tadi lagi abi moal diica. Moal, Pak. Kumargi Bapak ngupen pisan ka kemonesan. Abi teh kapaksa, Pak. Nyari si jual Bapak kalah ngebahas hayam teh kumaha? Diadu sagala. Nyimpan eta hayam jalu. Ieu hayam jalu lain. Ieu tingali. Jalu. Ieu jalu. Mun jalu. Eta na baju hayam jalu. Jalu. Lamun hayam jalu jeung hayam jalu di deket Ada mau diadu atuh pada mah gamar. Nah, gamar. Gamar.
Sok we geus we keluaran duitan eta 10 juta nya dua anak. Sok bae 10 juta ge. Bener mah. Lain aya eta ngomong-ngomong hayam naon nya Pak? Hayam palung atau hayam kate? Hayam camani. Ih teh, jadi ngebahas hayam. Anjir. Ya jelema tukang ngabohong mah kieu. Nah, bohong. Nya Nah, bohong. Mandinya nanya ali tadi hayam naon? lain nu jujur hayang teh. Kiraku hayam camani atuh kieu. Warna hideung kabeh-kabehna ge hideung camani moal aya beureum hideung kabehna ge. Apaan gamar? Masih di gamar ya? Heeh, tapi gambar ge kudu sarua atuh. Hayam camani mah kabehna ge nyarahun, nu lalajo ge nyarahun. Hayam camani mah hideung. Dirinya hayang kumaha? Hideung hayam camani mah hideung. Nah, Hideung nya teh. hideung. Terus Nah, saya hideung kana beungeut aing sia. Adi sia. Eta panu sia, beungeut hideung kana beungeut aing. Sia mah kudu diheldan ku aing. Ini sia, diheldan ku aing sia. Kudu amak aing. Set. Ludut aing jadi teh.